Payu dagang na. Alhamdulillah payu bae ya. Mana burung duit na? Atuh kela ya, jajan ngalangap acan ya awak. Bokon ceh lelos. Boga pamajikan langsung duit bae duit ditanyakeun. Doang najan salaki kan juta ngejerten mun asal duit bae jeung duit nu loba. Ya, caina. Atuh amprekan tin yang salaki sedang minum cai dina gayung. Non tadi si tah nyokotkeun cai jeung minumnya. Atuh jeung nande. Sugan majeng si banget. Zaman itu tung kitu tak banget. Banget tutung ya kunyar nafkah yang ieu mah wajar bae gorengnya. Batur mah jelema goreng ge loba duit, ah. Ieu mah boga banget goreng oh duitan deui. Ya, tadi dagang menang sakia. Ah, 20.000 mah hikanaeun. Hirup mah kudu bersyukur cenah ge yang. Masih untung menang duit ge. Sekitu ribu na nyar duit ku ari. Tahun 2020 genep mereka pamajikan duit 20.000. Lamun lain ai pamajikanna mau mantak di arah mah. Ngomong lah mau seret bae doang krud ngising. Ari esok nonton film ajab telok sih. Jeung nante nontonan film kitu. Jeung jadi contoh sok aya gen pamajikan telok bersyukur, maidokun bae kana salaki terus diajab jadi bilatung nangka. Heueuh, tadong bilatung nangka. Deula salaki batur mah mere duit ka pamajikan eta, saletikna ge 600.000 mah mere bae. Mari 600.000 ge batur masa bulan sakali ya. Atuh ongko bae gede Atuh ama mere duit 20.000 ge sapoe sakali dikali bae 30 poe. Atuh 600.000 entah ge. Nan heueuh. Atuh coba ge hitung, kolot-kolot tuh bisa ngitung, kan jangan gede awak doang heuh. Nah nu dihitung mah tekanan ge mere duit sakia atuh dibalanjakeun mah beak. Nya ulah dibalanjakeun kumpulkeun bae kunaon geus meunang sabulan ke karak itu. Anak pamajikan tah manek ngadahar naon. Ambuan bae duitna sebeusukan ku ngambuan duit ge. Bolongan ayeuna mah. Payu dagang na. Alhamdulillah payu bae ya. Mana burung duit na? Atuh kela ya, jajan ngalangap acan ya awak. Bokon ceh lelos. Boga pamajikan langsung duit bae duit ditanyakeun. Doang najan salaki kan juta ngejerten mun asal duit bae jeung duit nu loba. Ya, caina. Atuh amprekan tin yang salaki sedang minum cai dina gayung. Non tadi si tah nyokotkeun cai jeung minumnya. Atuh jeung nande. Sugan majeng si banget. Zaman itu tung kitu tak banget. Banget tutung ya kunyar nafkah yang ieu mah wajar bae gorengnya. Batur mah jelema goreng ge loba duit, Ieu mah boga banget goreng oh duitan deui. Ya, tadi dagang menang sakia. 20.000 mah hikanaeun. Hirup mah kudu bersyukur cenah ge yang. Masih untung menang duit ge. Sekitu ribu na nyar duit ku ari. Tahun 2020 genep mereka pamajikan duit 20.000. Lamun lain ai pamajikanna mau mantak di arah mah. Ngomong lah mau seret bae doang krud ngising. Ari esok nonton film ajab telok sih. Jeung nante nontonan film kitu. Jeung jadi contoh sok aya gen pamajikan telok bersyukur, maidokun bae kana salaki terus diajab jadi bilatung nangka. Heueuh, tadong bilatung nangka. Deula salaki batur mah mere duit ka pamajikan eta, saletikna ge 600.000 mah mere bae. Mari 600.000 ge batur masa bulan sakali ya. Atuh ongko bae gede Atuh ama mere duit 20.000 ge sapoe sakali dikali bae 30 poe. Atuh 600.000 entah ge. Nan heueuh. Atuh coba ge hitung, kolot-kolot tuh bisa ngitung, kan jangan gede awak doang heuh. Nah nu dihitung mah tekanan ge mere duit sakia atuh dibalanjakeun mah beak. Nya ulah dibalanjakeun kumpulkeun bae kunaon geus meunang sabulan ke karak itu. Anak pamajikan tah manek ngadahar naon. Ambuan bae duitna sebeusukan ku ngambuan duit ge. Bolongan ayeuna mah.